Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, abdi Sri Lestari Wulandari di kelas 11-7 ngalaporkeun. Gubernur Jawa Barat hadir di Pandapa Paramarta Kabupaten Kuningan tanggal 2 Mei 2025. Kang Deddy Mulyadi sumping dina acara malam apresiasi budaya anu mangrupa puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Kuningan. Kang Deddy Mulyadi ngibur warga bareng palawak ohang ngaliwatan guyonan khas Sunda nu dibalut ku talatah sosial. Dua-duana hasil mondang seri oge renungan di panonton. Dina kesempatan eta Kang Deddy Mulyadi mere bantuan ka saurang padagang kiripik asal Desa Sampora anu mere kiripik. Sebagai balasan dipasihan 15 juta tapi ibu eta nolak. Antukna Kang Deddy Mulyadi nyuhunkeun ka ibu eta pikeun nampa eta bantuan. Sanggeus ditampa Kang Deddy Mulyadi nyebutkeun yang jalma ikhlas bakal patepang jeung jalma ikhlas. Ibu eta tuluy sujud syukur. Suasana oge jadi pinuh ku rasa haru. Rugina sakitu warta anu parantos tiasa dirugikeun ku sim kuring. Abdi Sri Lestari Wulandari di kelas 11-7 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.